Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari cerah sekali. Duh, ngadengekeun suara manuk-manuk. Ayeuna teh nuju milarian bahan kanggo kuliner nate kuliner leuweung. Rek sarapan, yang sarapan anu sakira-kirana mantap. Biasana usum hujan kieu mah sok aya jamur. Bahasa Indonesia nama bahasa ieu nama lemer. Urang milarian heula lemer. Jeung biasana lemer teh sok dinu tunggul atawa dinu kai anu geus garing terus kahujanan. Sok aya biji lemer dah. Yes. Wah, can jadi aya oge puluhan lian tunggul. Wah, anyar keneh tunggulna lemer. Jadi lamun bahasa Indonesia na teh jamur kuping. Rasa kareretan eta si lemer teh sok siga ceuli. Kadang-kadang sugesti nanti kadang-kadang aya nu si mung cenah ceuli nu maot cenah. Tah guys, tah. Alhamdulillah. Nah, dinu tunggul kopi anu tos ampir buruk nya. Tah ieu lemer. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyiptakeun lemer tuh. Masya Allah dinu tunggul anu geus rek buruk tuh. Ieu ngeunah ya. Nah, urang eksekusi wae lah. Teh. Jamur kuping disebut lemer teh ya. Eksekusi lumayan lah. Yang sarapan ayeuna. Lamun aya mah cabai genot. Nang. Mana si Nanang? Iya lemer. Aing. Nah, lemer guys. Kahanap ieu teh lamun usum hujanna tos mulai pertengahan usum hujan gitu. Ngari rincik gitu. Gerde teh. Nah, ieu lah leutik kieu teh calon pigedeun insyaallah. Lamun ku Allah atas izin Allah maka bakal gerde ya. Eksekusi lumayan ya. Karena kahujananana ieu teh karek-karek sabaraha hari jadi rada-rada layu, rada-rada kurang seger. Tapi di banjur deui dikeuman deui ieu si lemer teh insyaallah seger deui. Masya Allah. Nah, lemer ditapakurannya tinu kai kieu tuas gitunya biji lemer hipu kakawasaan Allah. Masya Allah ya, milarian deui lemer biasana sok aya dinu tunggul atawa dinu pangpung teh lamun ieu mah bahan tatangkalan anu garing dinu tangkal terus murad. Kali basak mulung pangpung dah. Mulung pangpung. Jadi ku di game eta sok di di game musik. Mulung pangpung. Biasa gas lah. Nang lemer nang. Ya. Lemer. Eksekusi. Wah, saleger ya. Tah, ieu salah sahijina lemer anu aya dinu pangpung. Dinu doger monyet sok aya kan. Pangpung. Nah. Tah, ieu anu aralit kieu teh anu laleutik kieu teh bisa insyaallah engke teh garede kahujanan terkeun. Nah, posisina teh dinu lembab resepna teh. Wah. Di calon dah aya deui. Aya
pangpung. Jadi pangpung teh murah karena garing, terus murah gahana. Jadi biasanya lemernya itu saya di luhurna keneh. Murah ya. Pangpung. Pangpung pang. Pangpung pang mulung pangpung mulung pangpung pangpung pang. Pangpung pang. Nah, ieu calon dinu pangpung. Pangpung Surian. Nah, jadi eta teh lamun kapanggih ku Ajis MS ya gitu tukang musik teh atawa ieu Purwacaraka eta dijieun musik Pangpung pang pangpung pang pangpung pang mulung pangpung mulung pangpung pangpung pang pangpung pang mulung pangpung mulung pangpung. Lemer. Jadi lamun ieu mah climber dan aya di dieu soalnya hujannya masih kene jarang-jarang gitu. Nah, lemer. Alhamdulillah menang buat sarapan lemer. Kayak orang eksekusi lemerna. Nah, mung sakitu heula. Nah, ti pribados si pemburu lemer. Pangpung pang, pangpung pang, pangpung pang mulung pangpung mulung pangpung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.